bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Ya, bongan bangkong kumaha? Bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh, nya. Oh nyata ai bangkong dikongkorong ai si nunuk henteu. Tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ieu ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia jadi dagor ke koi solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu-na ge nya jadi jalan keluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha itu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong kah konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti
Paris Tengarti deh